Mak, cu haji mangan hayo we nya mamerkeun emas. Atuh nyakeun bae sia teh, da anu manehna ieu. Atuh da ari kitu-kitu teuing mah miararaan kanu teu boga, Mak. Emak mah sabodo teuing da. Batur rek pamer naon oge, rek pamer ieu we emak mah. Cu haji mah cat buguh bogaeun. Naon eta mah? Gulung susu. Oh, eta mah balun keur viral di Bandung nya. Mun ngeunah ih. Nya ngeunah lah. Ieu mah bolu ge lembut pisan, jeung susuna ge leuwih karasa. Heuda ari bolu susu Lembang mah lembut pisan, Mak. Bahkan jadi oleh-oleh nu recommended pisan lamun init ka Bandung. Urang jian status tara Cu haji kabitaeun. Lain, Mak. Ari mah tara kabita kitu lamun nempo batur marake emas. Make sagala kabita. Da mage boga ari emas mah. Wah, mah boga emasnya? Boga, leuwih gede deui ti Cu haji. Emas naon gitu, Mak? Mas Tono. Sok heran ari cicing di Indonesia. Kunang gitu? Derek ngalamar gawe teh kudu aya SKCK lah, naon lah. Tapi giliran mantan koruptor, barisan nyalonkeun deui. Oh, teu beda deui teh mah aya orang dalam. Geus ari model kitu nan gunana SKCK tuh. Eta mah surat keterangan tidak mampu mana mah kuduna. Lain ai nu mampu mah bebas. Nu mampu mah bebas sok terserah dirinya. Mak, Naon sia teh ngan emak-emak we? si Siti mah dipangmeulikeun motor ku indungna. Mata kayakna teh genah. Mun gada gidig teh tara leumpang. Nya keuna ai atuh. Atuh urang ge hayang, Mak. Ih, meuli motor siga batur. Piraku ka mana-mana teh nganikeun wae. Sia mah kitu panasan hirupna teh. Yo, ari hirup lah sok panasan. Nyawa saayana we urang mah. Anguran mah ieu syukuran. Naon anu geus dipikawo ka ku urang? Ih, Mak mah. Sopa saha ieu, Mak? Nya nu emak tuh. Dalam nu batur mah teu na di dieu. Alus, Mak. Ih, Nah, heueuh atuh. meuli di mana kitu? Meuli di Kasilda furnitur. Oh, di Kasilda Furnitur. Alus, Mak. Ih, modelnya simple. Nya heueuh atuh. Cu haji ge meuli. Oh, Ci Haji ge meuli sopa. Oh, meuli mata emak meuli oge. Mak mah. Engko cenah tong sok panasan. Hari emak sorangan gitu. Batur meuli kursi, pipiluan meuli kursi. Emak mah teu panasan. Terus nah atuh make pipiluan meuli sopa. Kabita we. Elgio lihat mama. Elgio lihat mama. Tarmudin lihat mama. Tarmudin. Tarmudin lihat mama. Tarmudin, sia teh. Da ngeulain HP wae. Ma minta duit. Kan hayo we sia mah. Keur naon duit? Keur meuli labubu. Naon lah bubu teh? Eta ning boneka nu heuntuna kieu tah. Meuni rupa-rupa we sia mah. Sakitu boneka geus ngahunyud oge. Teu da can boga ari boneka labubu mah. Ari anu di ieu mah boneka naon atuh? Boneka santet. Tah, alusna eta. Bro tuh mah minta duit. Eueuh, duit lagi geus dipake meuli tiung tah. Halus teu. Oh eta teh tiung. Ari panjangna teh lama. Gagah bating sia. Alus keneh tiung urang. Tiung naon eta? Kerudung Moira bae doa ibu. Nya alus keneh eta tiung teh. Nah, tuh make meuli tiung eta. Alus keneh ieu. Mak, buru atuh ih. Minta duit yang meuli labubu. Tah si jurig lu udah kedom teh kalau percaya. Atuh sugan we emak boga si simpenan. Tara boga si simpenan mak mah menjadi simpenan lalaki osok. Aya naon, Je? Iya, abdi teh bade minta tulung. Sok, mangga. Di bumi abdi teh akhir-akhir ayeuna meuni asa panas pisan karasana teh. Ngan bayong yang we kitu henteu cara sasarina. Ari abdi mah curigana teh aya makhluk ngaganggu di ieu mah. Ngan hayo we nuding teh ka aing. Tah, bade nyungkeun bantosan we ayeuna mah sangkan eta makhluk ingkah ti bumi. Ce, arina naon teh ulah wara disangkut pautkeun jeung jurig. Heueuh ngan hayo we nyolokun aing. Beda eta ieu mah parasna oge, meuni asa nyongkep pisan. Nya ngartos abi ge. Yeh, Ce. Sakirana euceung ngarasa bayung yang mah daripada ayeuna kedah mikir kanu sanes-sanesnya, kanu teu acan puguh, mending entos we nganggo ieu tah. Kipas naon eta? Arasi General Despen 8 inci. Ini adalah kipas dengan kualitas angin yang dihasilkan sangat kencang dan juga kuat. Dengan fisik yang kokoh, stabil, serta tidak bising saat difungsikan. Terdapat dua pilihan kecepatan angin yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Hemat listrik 25 watt dan sudah bersertifikat SNI dengan garansi 1 tahun. Untuk produknya bisa dibeli di sini. Oh, benernya. Kudu make ieu ngarah teh hareudang mah. Nya atuh. Ih, nah bau durukan.
Bawa aya nu kaduruk. Wah, sigana ieu mah jurig keur ngadurukan. Ongkosna ulah sok nuding ka jurig. Ah, da lain nuding abi mah. Tuh tempo. Aya naon deui, Cek? Ieu teh, abdi teh tos capek. Hirup teh kieu jeung kieu we ti bareto. Meuni asa hayang ngasaan beunghar cara batur. Komo boga tetangga unggal poe ngan pamer we ka abdi teh. Teras Tah aya nama bade nyulikeun bantosan we. Sangkan abdi tiasa beunghar. hayang beunghar mah gawe, lain kadukun. Pan ari abdi beunghar mah tetangga nu sok pamer ge pasti tereh panas na po abdi. Ari hoyong beunghar mah abi teh tiasa ngabantosan, Cek. Tapi lamun ece milarian nu hayang tereh panas mah make gaskom ya, Cek. Naon gaskom teh? Gaskom, kompor gas kaca 2 tungku, spesial burner double 9 jet. Dengan teknologi 9 jet dapat memberikan panas yang maksimal dengan konsumsi gas yang lebih rendah. Sehingga wajan cepat panas, masakan cepat matang, dan tentunya hemat energi. Dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih untuk mencegah kebocoran gas. Gaskom menggunakan pematik kualitas terbaik yang dilengkapi dengan garansi selama 3 tahun. Burner yang digunakan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Sehingga burner ini anti tahan lama dan tetap optimal meskipun digunakan secara intensif. Permukaan kacanya yang anti pecah, tebal, dan juga kuat. Sehingga mampu menahan beban sampai 60 kg. Oleh karena itu, kompor ini akan tetap stabil walaupun Anda memasak menggunakan wajan yang besar. Untuk regulatornya, gunakan Gaskom Superlock GRS 01. Ini adalah regulator extra double pengunci yang aman karena dapat terkunci sampai 180 derajat dan kekuatan 50.000 kali. Dengan cara pemasangan yang sangat mudah, yaitu cukup dengan 1 jari. Dilengkapi seal khusus anti bocor untuk mencegah kebocoran pada top tabung gas. Ini adalah pilihan regulator dengan sistem pengunci anti patah yang dilengkapi dengan fitur niometer sebagai pengukur tekanan dengan akurat dan dapat mendeteksi kebocoran pada tabung gas. Dan tentunya kedua produk ini sudah terverifikasi SNI dan sudah melalui standar uji kelayakan. Wah, nya halus. Kompor di Mark diganti pakai gaskom. Nya atuh. Sok ganti ku gaskom. Arek. Lamun make gaskom mah pasti da tetangga abdi ge saririk. Panas ketek kabari taun. On hoyo, naon teh mah panas tetangga. Terus kumaha atuh? Abdi hayang beunghar bantuan atuh. Duh, Cek. Ari kudu ngabeungharkeun jelema mah abi teh bisa. Ongko dukun mah sarba bisa. Lamun bisa mah, Cek. Sameme ngabeungharkeun batur ge pasti abdi heula. Waduh atuh ari kitu mah. Abi mobil teh hayang nu kieu, Cu Haji. Gaya ih. Ari masih keneh leutik pangalama tuh ulah sok loba kahayang ece. Wawegan we heula imah. Segala hayang mobil-mobil. Sugan we atuh isuk pagi teh menang rezeki anu teu disangka-sangka. Boga duit mah ulah waka kana wahot. Tuh omekeun heula imah sakitu geus rek gerug oge. Saha nu rek meuli wahon? Ceh haji lain. Naon mobil mah imah geus loba teu kudu meuli deui. Mobil lage baradag lain mobil leutik. Nya meuli barada mobilna teh si Ceh haji. Eta sakabeukeun sok pahili dah. Mana awak mana mobil. Ari baradag ge teh cing cirining senang. Coba ari eteh meni begang kitu kos papatong eueuh. Bae begang oge. Nu penting mah rekening gendut. Ganeng lah, mending nyana tuh ayeuna mah. Ih, naon eta Cu Haji? Beungeuna ih. Nyangeuna atuh, ari kadaran sultan mah beda. Cek Mar, tumben baju namanya halus gitu. Pakai sagala tumben. Da abdi sok make baju halus. Di mana meulina? Hayang ya abi. Tong sok hayang-hayang lah. Da Ceh haji mah mal bisa make juk ieu. Nah, Da mal mah ya atuh dipake ku kebo mah.